Nu matak cekolot-kolot baheula lok disebutkeun urang teh kudu siling asah, kudu siling asih, oge siling asuh. Eta jama kolot miwareng kitu nyuruh gitu. Eta teh ajaran anu hade, ajaran ti Kanjeng Nabi eta teh. Kudu siling asah hartina kudu siling mere nyaho, siling mere ilmu, siling mere ka pangarti panganyaho, siling mere ilmu, siling mere beja. Matak siling asah, talamun geus diasah bakal seukeut, lamun geus dibere nyaho, geus dibere ilmu bakal pinter. Terus kudu siling asih, kudu siling asih, kudu siling karunya, kudu siling bere supaya nu teu boga jadi tentrem, anu boga jadi ayem. Mata kudu siling asih, siling karunya, siling mere, siling derma kajalmi anu teu gaduh supaya hirup enakna babarengan. Jeung salajengna kudu siling asuh, hartina kudu saling lindungan, kudu saling tulung, saling lindungan. Ulah nyilakakeun batur, bahkan kudu saling nulung. Asuh diasuh, anu rakyat leutik diasuh, anu kumaha bae ge diasuh, nu miskin nya diasuh, nu bodoh diasuh kunu pinter, nu miskin diasuh kunu kaya gitu. Nu jama tara daek ibadah diasuh ku jalma anu ahli ibadah. Matak jero pengertian tina siling asah, siling asih, siling asuh eta pengertianna jero siling asah, siling bejaan tina kailmuan, siling asih, siling tulung, siling mere, siling asuh, saling asuh hartina saling ngalindungi, saling ngalindungi. Nah, lamun urang geus bisa siling asah, geus bisa siling asuh, jeung siling asih, ke urang kabeh jadi silih wangi. Jadi silih wangi hartina teu aya jalma anu di mata hate urang eta jalma goreng. Jadi jalma teh kabeh hade kabeh, jalma teh alus kabeh. Aya kagorengan batur saeutik ku urang ditutupan, dilindungi. Aya kamiskinan di batur ku urang diberean lamis tentrem. Aya kabodohan di batur ku urang dibere ilmu supaya pinter. Ku kitu teh ngajadi wangi si lembur teh. Ku kitu teh ngajadi wangi si nagara teh. Jadi lamun saenggeus silih asah, silih asuh, silih asih, jadi kena silih wangi. Siling ngawangikeun batur, siling nutupan aib batur. Tah eta teh ajaran hade.